Ketemu lagi sama saya Black, Bang Cadas, dan tim kita Sunda Elite Channel. Kali ini kita akan ngerjain Bang Ipan Acong karena dia ulang tahun hari ini. Ikuti keseruannya. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di Bukit Nalangsa yang berada di puncak Ibun, Cigorowek, Cicau, Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Nah, ini kita bersama teman-teman Sunda Elite, ada Bang Acong. Yo man, yo man, yo man, yo man, yo man, yo man. Ada Kungpring, ada Bang Aci. Dan nah, ini kita lagi berkumpul-kumpul dalam rangka mencari kesejukan guys. Alamnya di sana asli banget, ya, coba lihat Cadas. Nah bisi gitu, bisi aya konten anu misalkan kudu mawa aya arurang teu naon gitu nya. Karena asal rada tebetah gitu lah. Jika mari mas Mang Beben ayo kurang dewa ke anjing. Bertahun gitu naon Mang Beben. Di bukannya si goblok Acong tah. Ambalna ayo mana mah. Bisi keberatan gitu Mang Beben bisi. sarada aya mah tengah we. Kumaha sok ngamen betah gitu dia mengariung gitu tah. Jadi kan aing ngariung ke mah memenah hese geuningnya macinya ayeuna tah ayeuna makana urang teu kamu mana ge hayang ngariung ge tadi dia lah ngobrol. Ngobrol ayo ngobrol teh. Ya lah ka urang mah. Kumaha sok beureun bisi ti abi ngobrol minta ti saha mending ngobrolkeun ayeuna jadi engke kudu kumaha ya tuh gitu barka. Nya kan bae ulah disebut-sebut jeung bala dia bisi anu ngobrol teu betah kumaha nya ngobrol benernya aya mumpung aya Dimas beunang kitu nu dewasana aya abi karana lah ulah ke jeung buat jeung buat siga nu siga kumaha gitu gitu kan bro. Tah enak ngalina gitu das bener teh das gitu. Nah, bener enggak? Di awal lagi yang bener asa namanya capek urang teh kan. Yang coba dewasa segawe solakan gitu di awal lagi kayaknya ya kalau bah adila ada gini ayo ngobrol kemarin orang ke rumah masalah gitu ya ngobrol itu bener teh rasa lah sensitif pemben wajar kumaha di tukang obrolan mun kan lempengkeun bisi ulah jadi kalah gara-gara obrolan saeutik bisi bating heureuy bisi ti urang gitu sa atau dianggap serius atau mau emang emang serius dah gitu orang beres kena ayo nanti dia mau pengariung gitu bae akeun bae sok we mumpung aya sararea gitu maksudnya ya Dima saja kan ayo dewasa ngobrol gitu hah sok we ngobrol sararea ada apa yang merenang sararea channel dia lima sorangan bisa lain masalah saya obrolan gitu nih masalah nanti ya jadi menyusul ke personal bagian sebenarnya aya mang gitu jadi ayang terbuka da adi imah masuk barengong bisa adi dia mah kan tidak sengaja tapi orang teh seolah-olah momentumnya teh pas jangan ngobrol gitu mumpung aya Aci nu ti heula meureun Aci mah geus sok beunang Aci mah justru beun karek balik tapal naon mun naon teh kudu apa aja sumbernya Ci gitu sok aya naon teh gitu naon gitu orang sok lah sing taler buka jeung balad gitu ini kacamata mana ya ini sebenarnya mah orang capek karena itu karena hanya bisa aya dia mah bisa aya obrolan tebartah bisa kan ngobrol abi teh obrolkeun ada meureun lamun abi ngobrol bisa ada aya obrolan sehari-hari atawa kana atawa ngaWA atawa ngajapri ka mobil terbetah mun hampura besok aya mah urang banerkeun deh ulah da mun ngaranek maju mah sagala ge peseareun tangan gitu nya matinya gitu dina penataan nah orang menjadi hayang santai pengguna masalah mengambil gambar gitu jadi kurang
kurang nanti sok terbuka. Di sini tadi Bang Beben aya ngobrol salah tebetal aya obrolan sok we ungkapkeun we kisah sagede dia mah da. Aing saya jeung balad gitu, justru jeung balad mah kudu dibenerkeun ayeuna keneh gitu lah sampaikan ge ka tukang kaharepna gitu. Jadi gara-gara gitu aduh. Dia menjauh jarang untuk nama ta. Ieu mah teu harapkeun begitu bari temasnya. Gitu. Ieu cenah mah ieu mah yang terus berlanjut ada. Saya asa geus males aslina sumpah. Teu ngeunah. Sok we obrolkeun bisi. Ayeuna di antara saha deui anu bisa obrolan bisi lain-lain tapi sama meureun urang mah asa sok lah tarik keluar. Ayo. Itu maksudnya obrolanna meureun ti saha mangkeun bae da ieu ge mesin ti urang teh naon moal naon sih mah tos si cadas bisi mutupluk di tukang naon keun lah da wajar nyari aya masalah emosi mah kabeh ge pasti boga gitu tahu ti saha. Heeh, urang teh kan cara rape nya kan lah kamari teh. Pada teh meureun urang tuh ngobrol meureun kumaha rape. Meureun urang da mau sebenarnya mah dipaksa kudu nyieun film teh. Terus kamari teh keur teu ngareuna hate. Ya we meureun main bok. Saya main bok urang ai sih orang main bok masalah nama gitu mantak nanya teh bisi teh urang. Orangnya ngobrol emang rada henteu ai tarik mangan. Urang ngobrol lah, ayolah kumaha itu lah kan gitu. Mas urang rumah ngomong gitu mah gitu bisi. Yang sarua deh engko kitu da urang mah tadi nama aya ngeusian waktu luang gitu. Mah di mana ngomong cong? Hanya orang mah ngomong teh cenah teh kumaha di ieu teh nyarian film moal pada peuting ayo sorong teh guru musuh yo itu nu ieu itu ieu baru datang kala eueuh nyebutna isuk arek urang teh kita gitu meureun sok aya mah tah geuning beuki mararupa meureun meureun da urang mah hayu wae masukan urang mah sok betah sok cek paribasana heuh baheula keur gawe di Cineam sok melaan geua teh mau balik ka dieu di dieu nya wa Sabtu tara ieu tara gawe kuncen bismillah belaan ditinggalkeun bari ngopi kieu mah sok jadi ngeunah ayeuna mah kieu angan kabeh anu angan-angan mah ci keluarkeun heula demi konten ieu demi channel ieu atau klarifikasinya kumaha gitu mimpi ngariung nih jadi hareup mah lah gitu sing paham kana situasi masing-masing terus lamun jadwalkeun lamun rek make skenario make skrip lu alus gitu pengambilan gambar cok anu mencadas ulang naon das wayana di naon di bejaan wayana ulah teu narima gitu dan meureun da hade mah jeung saya da gitu ngan ayeuna mun bisi ngobrol kamari perasaan emosi segala macam aya kata-kata nyambeun da abi ngainbok mun maneh cong ngainbok mun heuh bisi sok we nu teu betah nanti saha ngobrol jadi introspeksi gitu mah ben meureun lah aya teh kumaha di ngobrol bisi abi da asal rasaan we abi mah satu ngainbok cong maneh ngainbok naon cong kamari ngambok iku mah urang mah curang teh bari geus mah curang teh bubar ari marwah mah gitu urang teh oh nya sae ngeunah oh we meureun ari urang mah siap-siap wae curang pana urang teh pana ngomong kitu teh hayang siap hayang sing balander nyin video kitu ari cek paribasana moal nyin video poe eta kitu ngaromong sararea ulah wakannya ayeuna kudu aya keur riweuh lebaran keneh kitu tah maksud teh kaena teh ngaromong we heula alurna cek bahasa naik nyin video sok kitu aya mah ngajadwal saminggu sabaraha kali gitu misalkan saminggu sekali gitu saminggu 2 kali teh kitu tah maksud meureun kahayang manehnya cong meureun ayeuna sok Mang Beben geus aya naon kitu kumaha lah cong kebae cong maneh ngarumasakeun meureun kamari ngomong gitu lah masih cek aing ge heulah salah di ngomong buat cenah kalah pikir panjang kalah kan lieur kalah ben urang yang meureun harus sarua lah pusing terparusing ongkoh meureun nyebut kitu ge hampura meureun sararea kitu ari urang salah mah da wajar ngaran sifat jelema ayeuna mah sok meureunan kudu kumaha kareup da enak ieu moal sok we meureun anu ngedit da geus kudu ieu aya tukang kamera dia bang meureun ayeuna meureun da urang ge kurang kumaha intina mah ci urang mah sebenarnya ngadukung ari mah aya mah nya seueur mah
besok lah mun peralatan anu kurang cikiwung tayangan gitu hayang da mimitiknya meureun ningali ibaratkeun mun video mun film segala macam lah hayu da meureun sukses mah baturnya moal aya sapoe 2 poe sebulan 2 bulan ya sih pas tahunan lah batur kayak jutaan gitu tapi kan halangan rintangannya pasti kita boleh detik-detik kan kadang nyaeta aya loba jalma mah pasti itu urang ge sabenerna mah Mang Ben lamun dicaritakeun nomor recongnya we dipermajikan kuntreng lah gitu osok gitu tapi da urang mah aduh kong we gitu kumaha ge yang sok dah bisa mah hebat mah dah cuma dah ayeuna mah meureun sok we geus puguh kieu mah damen ari ieu mah bisi cenah meureun ari eta mah kurang hari indah mah kurang meureun dimaklum lah urang ge da meureun monya lah kayak masih nyari hati oge kurang ditarimakeun sih masalah eta mah cuman meureun eta pertama urang aya nama urang semua pasti fokus kadinya Beraya si di sudah mau meureun ayeuna Mang Beben mah dah sementara meureun kitu da jawaban bun boy pisan geus ieu gen oh bener untuk berdalah kedua gara-gara sia Ngapain orang-orang Sinti ngeprank gua? Kau rasa kau letakkan pola waktu. 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You are just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away